Aduh, iya orok teh nendang-nendang wae ah. Teka rasanya sayang geus 7 bulan we. Aduh. Cigana mah di dieu sukuna di dieu tunggirna. Ini kuat arareuweuhan geuningan ah. Ieu ari di komben teh. Tara meunang ranggeuyan. Kudu kumaha atuh ieu? Pagundukan itu Suganto. Alah. Aduh, ngomong-ngomong meni hareudang kieu meninggalak ke padahal cuaca teh mendung dah. Hayang nangan tempat nu tiis anu ieu. Di jero imah wae meni ampun ningalak ke banget. Tapi mun mau udah nyahoana pasti diomelan ke bae mau udah we ieu ke sawah. Iraha mun balikna oge pasti sore balikna oge da. Aduh, aya sayang. Kurang anu tiisnya. Jadinya kotor. Kumaha ieu? Kukumbah di mana? Jadi belok ieu. Malam ini malam. Aduh, ya ampun, hampir aja kepolesat dah ya Allah. Ya, mana panasnya cuaca. Aduh. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Teh Bella. Eis, ngagetin wae. ya ka mana eis meni gaya wae kieu panas-panas segala mamangkatan cicing di Ini imah. arek nonton Blackpink. Blackpink. Oh, Blackpink teh naon sih? Itu artis luar negari. Luar negari. Eis, Naon deui? baju eis alis teh ya. Halus dong. Kan dari Bangkok. Eis minjem duit tuh aya teh si. Ih, gak ada Teh Bella nu kamari wae ge can dibayar Nyakeun wae eis ena mah usum panen. Kan Kan cenah. minta pareaneun ka Maoda jeung Bu Haji. Ih, nu kamari ngomong 2 poe deui wae ge teu dibayar poho kan. Mane mah ulin wae ka dieu sia. Nyekeun dae ulin wae ka dieu ge. Ulin ka dieu asal mane ka dieu ge sungut mane teh gandeng banget eis. Nu aya ge Teh Bella gandeng banget hayang minta wae minjem. Hanya mendingan kena minjem daripada mana ka dikulang kuriling labatan Bu Haji labatan Bang Emo kanu nagihan eueuh jelemana. Ih, Ieu tasna mah alus maneh teh sia maneh mah nya eta. bagus Ieu teh dong. ongkos emas 2 tilu nya. Ini Mas 24. Kumaha ieu urang jadi barolok ieu. Aya cai ieu ka beneran kukumbah di cai. Untung aya cai. Iya. Yam. Ayo. Tong lompat. Yam. Neng pingsan ya Neng ya. Neng gerak yang mau ada Neng. Yang mau ada di tute Neng. Di sawah tengah teh ada ke sawah Bu Haji. Buru Neng. Buru. Ayo. Yam. Gusti kumaha tinggi. Yam. Eueuhan
Ada reuhan kieu geuningan. Ya buras asa gos kieu mah teu meunang naon aing. Alah. Wuhan mana deui ieu teh? Aduh, Mak Oda mananya? Mak Oda! Ih, Mak Oda mana? Aduh, gawat banget iya. Neangan ka mananya? Sawah teh kan lega di ditu buset. Yang usah ke tengah ah. Mak Oda! Ih, Mak Oda mana sih? Mak Oda! Mak! Astagfirullah, Mak mana sih? Oh, itu Mak Oda itu. Mak Oda! Mak Oda! Mak Oda! Mak Oda! Mak! Kunaon? Itu teh Iem. Kunaon sih Iem? Itu teh Iem, itu raga di ditu. Di mana? Di deket Imang emak. Gusti, Iem. Ayo Mak, ayo. Ayo. Ampun, Iem. Ayo, Mai. Iis, Hmm. yang usaha ko si Iis kata Iwan. Sugan we urang moga nununganana teh anu bagep. Nya usaha tuh teh. Ya, urang yang usaha tapi kan kudu aya bekalna, modalna. Da Daftar. nya heuh da di ditu ge kudu jajan, emang teu Daftar jajan. ka yayasan. Yayasan naon Al Hikmah. Hah? Ayo, Kunaon eta? kunaon sih teu sopan banget nya. Mun itu gerebegan. Emang lagi jelema eta mah bedegong wae, eta sih stres baheula da dikawan. Ya, mana teh baheula dikawin ku urang luar negeri nya, cuman ditinggalkeun deui. Jadi enak kos kitu, kos Jadi gelo. sanksi wae nya. Sensi manehna mah, geus urang mambungulin jeung maneh komedi jeung si Ayu. Geus pusing Ya Allah, mana julid banget. Tengan bibirna mana bimoli. Panjang 5 cm meureunnan. Yam. Yam eling atuh Yam. Bu Haji. Yam, Aduh Bu Haji. kunaon sih? Tipe leset Bu Haji. Eta geuning aya si Ayu, naonkeun ku si Ayu. Tadi nanawan keraga kesorangan Bu Haji. Ya Allah, Yam. Eta lo bacai urut naon si Heeh. Cai. Teuing Bu Haji. Ayo Yam balik ayo. Ayo ditungtun. Aduh Bu Haji. Ade launan. Aduh Bu Haji. Bu Haji. Ada Bu Haji. Yam. Ada Bu Haji. Aduh Bu Yam, Haji. main aja bakar gede beteng mana Yam. Bu Haji. Tuh Yam. Aduh Bu Haji. Diuk buru diuk. Aduh Bu Haji. Yam tuh kuna naon Yam. Ente Bu Haji. Ada pendarahan ke periksanya. Ente dah Bu Haji Cing urang nyokot cai heula. Aduh. Aduh. Yam, buru inum Yam. Bu Haji. Aing ngomelang we da. Mana nun nyusul Mak Oda dan milila banget si Napisa. Itu nyahuan di mana meureun Bu Haji ngaritna oge Yam. Eling ngapina eling. Eling Bu Haji Pasti aing mah meniruwas ya sieun kumaha onam Yam. meni aya-aya we Bu Haji musibah teh. Untung ieu teu kaluar. Ya aing mentake aing lempang teh ulah sok buburuan wae. Gancang we Bu Haji lempang na kos nu ngadag-dag wae tuh dah tadi teh. Nya apa nyaho keur gede beteng. Heeh. Macan datangnya wae Nini Oda. Alah. Tama di dieu urut ragagna, Mak. Terus ke mana sih Iem nak? Tuh di ditu tuh Mak di jeung Bu Haji. Bu Haji. Yam. Bu Haji. Ya.
Aing jadi curiga bobo pola si Ayu ambe maniragak. Sok mitna urang gacang teh lempangna tadi Nya lempang gancang itu aya cai ya. Bu Haji. Bobo eta cai teh aja. Kunaon Bu Haji kunaon? Mah ieu ragak mati poleset. Lagi saya ulah udah ider wae. Geus atuh mah batur ragak hayu dehan. Udah ider wae. Sama Jangan cetis neangan tempat tiis. Tuh kunaon yang cuma. Kumaha eta cari tanah kumaha? Arek neangan tempat tiis aya si Ayu keur kukumbah lesang. Terus di sore det. Heeh. Mah melang besing kumaha ona mah kabidan tuh mah. Ayo urang kabidan yuk. Atuh kunaon ieu Ya ayeuna can karasa ke besing isuk-isuka karasa ya. kunaon ieu Bu Haji Meni aya wae sia mah. Man teu kabidan ge ka mabeurang atuh mah. bisa ka mapeting Bu Haji. Sama orang baik. Ayo orang kabidan ayo Iya besi kunana ona ieu Sama. nyeri Pariksa doang. ulah Nyeri doang talung. Ya. Ya dengekeun aing. Eta sia posisi ti sore det aya si Ayu. Aya mah. Aya mah terus didinya aya cai deha. Boh aya tinggal lakuna si Ayu. Lain mah. Ya pugu ge curiga tadinya. Apana si Ayu gawe wae jeung sia teh. Ieu ka sia teh. Geus ulah ribut teu kunaon ieu. Yang geus atuh mah wirek balik Anu Bu Haji, untung aya Bu Haji. Bu Oh iya mah mun karasana naon buru-buru Bu ngomong. Haji. Besing kumaha onam ai mane sorangan onam pan eta mah keur gede beuteung. Bu Haji geus ka ditu Ayo, Nuhun Bu Haji. Ai baji nuhun ya. Iya bener teh kunaon ieu. Geus Aing menikotan watir dan nempo di sawah cenah mah teh sia ragak aing menikuat ruas ieu. teu kunaon ieu mah geus ulah matir-watir. Coba nempo. Rada nyengsel tuh. Teu rada nyingsol ieu mah Aduh, geus mah yang modal geuning Geus ka ditu Cek aing ge ulah ngaladog. Ngaladog wae hirupna teh. Aduh mah. Karasa cigana eta teh iem, karas urang diurut apa diurut Iya iem. mah teu kunaon ieu mah. Aya wae ampun teh aing keur ngasag pan. Ini ratu jantung. Si Ayu ya. Si Ayu cigana mah. Oh, saya kan mau amprok ku aing. Rek nyelakakeun si Iem. Da tiba heula ge geuleuh wae ka si Iem mah. Awas koe ngamun amprok. Ayo. Aduh. Panasonic kecapung. Kemenong sih. Rumsenya pada sepintas kemenong sih. Udinda ke Bayangkara. Duh, HP teh. Tatitu tang ting tung. Susah banget. Tang ting tung. Ngagetin banget sih. Ayo kita bergoyang. Iya, ayo. Ayo bergoyang. Kita mang cintaku dikocok-kocok. Ku tak ingin sayangku dikocok-kocok. Terus? Apa ya? Seperti arisan nunggu giliran. Aduh. Mana tahu. Mana tahu. Dia kernaon si Ih, aku nungguin dijemput sama pacar aku. Kirain dijemput ambulance. Ih, ngapain? Astagfirullahaladzim jika jelma gering wae. Gimana sih pakai mic gini ngomong teh? Biar masyarakat sekitar kita mendengarkan Oh, jadi nggak ada itu ya? Emberan. Nggak ada dusta di antara kita. Emberan. Iya, kunaon sih kia. Ini model Korea. Oh gitu. Emberan. Mana bunga-bunga kayak ini ya. Bunga-bunga seperti hati Ekem. Tertawanya kayak kuntai. Aku Ya jadi Allah, serambi ini kocak banget Mekah. sih. Ada ya manusia planet bumi ini seperti ini ya Allah. Manusia marich. Wanita seti ya. Wanita seti cenah guys. Ya Allah. Kalau gue wanita seti gentayangan kali ya. Dasar banci.
Bu Haji, Nah, tadi Neng. Tete capek banget sih ya, neangan Mang Odah. Apa cek Bu Haji ge di sawah tengah deket sawah Bu Haji teh ya. Kukurilingan. Oh, merenya. Boleh, nggak gosip yang budaknya jadi. Oh nyaho tuh, dulur maneh. Bu Haji, mending sebel banget ya Bu Haji teh minjem pakaianan tuh dibere wae ah. Tuh dulur maneh tuh tas ragrag. Saha? Si eta siem. Sabodo teuing nek ragag dek henteu core teu paduli aing Bu Haji. Keun wae ah gitu nage. Sia mah judas gitu ka dulur teh. Ya Tentu ka gitu. Kawan iya kasih amat jeung naon aku udah bebelian apa si Iem ah. Kehayang nu podo kitu Bu Haji, coba jelema hate sulit belang baya kos kitu. Jangan ieu mana teh ulah sok. Ieu wae mereka beja wae sia. Kajena ada ieu mah geus jadi anak aing nama. Anak aing Mana ngepeda teh we. gelis. Emang aing mah gelis. Tuh Teu batura posisi muji. mana. Ya dengekeun tadi teh ke ragag teh siem teh aya si Ayu. Naon mitna si Ayu jelema bager kitu maneh nama. Nya gua aing datang ka dinya main langsung lompat. Ulah sok mitah wae can aya bukti nama Bu Haji, kete Bu Haji teh nuntun nama nu ditewak ku polisi teh Bu Haji. Nya mun ngalapor ke polisi mun teu. Dua anak tehnya cuman ngomongkeun batur si Ayu pantesan tadi liwat camutut wae di Nya aing ngedunguk tulungan nya neng nya. nulungan ge teu sok disebutkeun eta teh pamali. Jadi Anya manehna dulur teh ingat ka dulur. dulur oke aing ngepeda we si Ahmad kawin teu kawinan teh dulur ieu tacis teh. Aduh Mas Tawi, jangan tinggalkan aku, jangan cemburu, jangan curiga kepada dirinya. Dia itu temanku, Amel, walau jutawan. Naon maneh? banget sama dok. Cokor meni geuneuk sia. Si menerempong banget sih mah. Ya, aing mumpung ingat setor ya kasihan. Cucu. Hutang 25.000 bayar 2.000. Ingat deui baheula utang aing 23 deui tah dicokot 2 jadi 2 hiji tah. Tuliskeun heula. Ngomong meni mayor sakit ye. Mana meni butuhkeun ayeuna mah lintu. Walau jutawan datang padaku. Amel. Bisa nyanyi tem? Gosip sia. Gosip naon si loba dosek. Besti sia si Iem, ti Naon peleset. si Mariam. Cek Bu Haji heueuh. Bodoh teuing kamari aing 7 bulan tuh diberenya. Aya mah kitu sia euy sabeunghar sia. Ieu indung nama sia nyaneangan merong sok sia eta Amel. Oh, eta mah jelema burung. Uyuhan maneh kitu teh si. Tinta ieu mah tinta adegan. Coba gede-gede mikna. Mana bawa? Bau bangke. Tangan ikat ya. Mana bawa? Moga do takasih anu teu dipoe. Bawa mah. Dasar wanita seti, dasar Amita Sikat Bachchan. gigi na Amel. Saya sikat gigi teh. Ya masuk lah piraku teras sikat gigi. Ampun Dasar wanita seti walau jutawan datang padaku, tapi cintaku satu untukmu Mas Tawi. Mas Tawi. Ya urang oge teh nyaho. Sugan teh moal aya nu ti peleset. Kumaha nya kadungan si Iem. Bu Haji. Aku tak tahan jikalau aku di madu. Pulangkan saja diriku ke rumah bapak ye. Kenepong Si Amel kenepong ye. Tuh tekuna naon. Mukanya kusut kayak benang karung Sarua kos banget mana Amel. Kenapa sih teboga dutrek ye. Trek orang mah loba. Bening kita ngerjain yuk Kerjain saha. Ngerjain si Ais Salaswati. Sambung orang keur teu mood. Ih, kenapa sih Aci Camuktar ye? Aus. Ih, tepagapugu dasar wanita seti sok hareran ke pulangkan saja diriku ke rumah orang tuamu. Iya. Di bolot.
Gimana? Ih. Iya ulah gagal. Ih. Yam. Yam. Bu Haji, Yam kunaon sih Yam. dipoleset Bu Haji. Eta kunaon dinaonkeun ku si Ayu Yam. Tadi nanaonkeun Bu Haji cuman ragak dipoleset. Eta nyeri teu. Aduh, nyari Bu Haji. Aya getihan teh Yam. Itu Bu Haji ah. Aduh Bu Haji udah angkeun atuh Bu Haji. Aya kita. Ya, ayo rek disate da eta jadi kagugu. Yam. Si anjing. Action. Yam. Yo. Buah-buah pola si Ayu Yam yang nyelakakeun mana Yam. Lain Bu Haji ulah sok mit naas. Nya kayeuna eta aya cai pisan di dinya kos nu ngahaja di jajalaneun. Kita mau lempangna kencang teuing Bu Haji. Ah, Nya keur lempangna kenceng aya cai. Yam. Mak, Kunaon Bu Haji. gagak mah tadi di ditu, Mak. Ini ke beladi itu. Neng Ya kan nanti tarik ade. neng beladi ya ta. Pulung he. gede mah geus. Pulung hela ieu na. Nah, si Ayu. Tadi teh meme si Iem ragag teh lain meme sih, geus ragag teh katingali di dinya aya cai, aya si Ayu. Dengekeun pantesan tadi main haliwat teh monyong we. Lumpat teh. Nya lompat bagi Nya monyong pugu we. tadi geus sampeurkeun ku urang mani lumpat. Seurit teh. Ayo Bu Haji keur ngomong sama dipegat wae. Ai kagugu dah. Buburuan teu fokus. Ya, ingat tapi tadi curiga ka si Ayu, Bel. Kunan mama si Ayu Bu Haji mah hatena teh nya sok suujon wae si Ayu. Ya, teh tadi kunaon teh keragak. oge. Ani cicing ha ulah mere beja. Keragag teh Ya sama halusnya. aja gugu banget siapa sih anjing kita